teh karoba hutang eta teh simah teh kakara lamun keur hutang manyung deh keur loba duit bunga teh kitu wadun ma ahli surga mah wadun malihun yadun sahiyad teh panahna teh bageur eta teh inti dina ibadah. Inti ibadah sosial menawi makom asbab eta asbab kurang kapasar asbab kurang nambangan asbab kurang kapasir eta teh janten amal ibadah kanggo urang kitu agung pisan pahalana. Waduh upami urang ngaleungitkeun we kana eta asbab urang bari urang teu acan siap dina makom tajdid eta teh syahwat khafiyah awon eta teh kawonan teu sakedik wargi-wargi urang ngaleungitkeun asbab demi dakwah, demi ibadah, demi agama. Reun gawena, liren ka pasarna, liren ka sawahna, liren nambanganana, teu janten karyawan deui. Eta lain kumaha? Nah, keluargana jadi talang sarakeun. Eta teh naon? Awon syahwatul khafiyah dina syahwat. Apal urang kedudukan urang mah keur asbabkeun asbab we. Macul we, dagang we, nambangan abdi mah hiji anjingan cicing we di masjid. Can makomna urang mah. Nah benten antara anjingan jeung urang ibadah pahalana nya sami wae, pain Gusti Allah mah dan ikhlas karena Allah. Punten eta sok seueur santri-santri jamaah-jamaah kulantaran ninggal kiai, kulantaran ninggal ajengan getol ibadahna, hayang rutan ajengan ngeureunkeun ibadah. Eta mah tos makomna para kiai mah. Da sumping di kita geus masihat ka ajeuna mah. Min haitsu la yatasib bari urang sanu mere ka urang. Lamun teu koreh-koreh cok ka urang mah. Ulah kalangkungan eta mah urang aya di dieu keneh urang. Nah kumaha. Tah ieu paling bahaya kitu demi dakwah urang ngeureunkeun kana damel ayeuna kumaha keluntang-kelunting jadi keluargana jadi barantakan gaduh pakasaban da tadina naon demi agama demi umat Rasulullah turun gawe eta bahaya eta teh panyakit masyarakat eta teh. Syahwat aya disebatna syahwat aya disebat himmatul aliyah. Syahwat mah kahoyong sami syahwat teh. Himmah kahoyong. Ari syahwat mah kahoyong tapi kadituna janten nilainya rendah. Syahwat. Upami himmah kahoyong tapi nilainya tinggi. Kayak derajat Gusti Allah. Syahwat dan himmah. Urang dina diri urang teh aya syahwat. Anu janten potensi hirup urang. Abdi mah mun aya syahwat moal jami di pasean syahwat. Gusti Allah. Namun urang kedah tiasa ngendalikeun kana syahwat. Ulah dipaehan da kudu aya nah diri urang. Lamun urang usaha tak syahwatan naon bedana jeung mayit eueuh kahayang. Naon bedana jeung hayam kahayang cing atuh hayam daharet tong dedak wae tong huut wae cing kali-kali mah jeung gepuk maneh teh hayam. Kadomba jeung ibu teh jeung jugot we asa kali-kali mah tuh nambah menu teh ulah jeung juku teh tiba heula deuh kahayang domba. Ari jalmi mah aya syahwat. Ngan urang kedah tiasa ngendalikeun syahwat eta. Syahwat upami teu dikendalikeun bakal ngajantenkeun diri urang hina. Sahina-hinana. Tapi lamun syahwat tiasa dikendalikeun ngajantenkeun diri urang mulia samulia-muliana. Syekh Hatim Al-Asham nyebatkeun asyahwatu salasa. Ari syahwat teh itu aya 3 syahwat teh. Syahwatun fil akli hiji syahwat dina tuang. Wa syahwatun fil kalami 2 syahwat dina nyarios. Wa syahwatun fil nadri 3 syahwat dina ningali. 3 syahwat. Hiji dina tuang, 2 dina nyarios, 3 dina ningali syahwat. Syahwatun fil akli setiap dami hoyong tuang
Da aya jalmi tu hoyong tuang pasti tuang, lamun lain utara tuang lain jalmi eta teh malaikat. Sabab malaikat mah teu kantos tuang, bujeng-bujeng urang, jalmi awon, jalmi soleh oge taruang. Bujeng-bujeng jalmi soleh kang jeung nabi oge tuang. Kitu baca. Sok aneh imah cenah aya guru teu tara dahar, lain tara dahar nyumput. Daharna da jelemapan kitu nya aneh. Abi buka guru cenah jago wah. Naon jagona? Tara dahar, padahal nyumput. Udun we cenah udun kopi, udun tara eta cenah tara naon tara tuang. Efek naon nyumput daharna. Da jalmi atuh. Ulah keanehan. Ya. Syahwat fil akal. Urang teh gadoan syahwat hoyong tuang. Eta syahwat hoyong tuang teh sifat manusia. Ngan ulah ngan eta tuang kadah dikendalikeun. Kunaon disiqoh sosyahatin teh. Pek tuang kumaha anjeun, tapi cing siqoh. Naon atuh siqoh teh? Cing hati-hati. Nu mana sing kuat, nu mana eta teh anu halal jeung thayyiban. Jadi tuangan teh tuangan halal tapi haram tinggal heula gitu. Ieu teh makanan teh puguh halal haramna subhat disebatna. Ieu teh makanan jelas haramna haram disebatna. Kullu man nabata minal haram pannaru aula bi. Setiap perkara anu tumbuh tina barang anu haram neraka bagianana. Tuh hati-hati tah. Cekap pange urang anu umum mah ulah riweuh sorangan. Cekap instruksi Majelis Ulama Indonesia. Cekap sakitu. Ibu angkat ka warung ka Indomaret